Ke Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa dina bagian anu ka 28. Sakumaha anu kantos di Bandungan nyidahan can nu katunda dina bagian anu ka 28. Medarkeun kaayaan lembur galumpit dina bangsa alam ti beurang. Khususna di imah Najang Saria Katut Marti anu harita kasemahan Ujang Ali Rohman Katut Kang Dudu tealunya. Kumaha atuh para pemiarsa lajenganana ieu carita nya langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beurang dina unggalning ieu carita. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kaayaan beuki lila beuki beurang bae. Hayam jago reang kongkorong mapaesan kaayaan alam harita. Sora domba jeung eme nya kitu keneh jigana mah candi parab kudu bogana geus puguheun ai manuk mah meni recet di sarada mapaesan kaayaan alam beurang harita. Sedengkeun kaayaan di hiji imah nu kaasup basajan nyatana imah Salia Katut Nyimarti. Malah harita teh ngariung opatan Salia jeung pamajikanana sedengkeun semahna Atujang Ali Rohman jeung Kang Dudu anu harita jang Salia Arias pribumi rada-rada robah oge pamadeganana sabab dibere pepeling ku Jang Ali Rohman. Malah keur kitu teh pok atuh Marti anu jadi pamajikan jang Salia ngomong berijeng ngareret ka salakina. Kasih udah disanggupan tuh keun bae teu beunghar oge sabab cumah najang loba sagala loba oge atuh Kang ai banda silumanna palias teuing teu bisa Marti sabab Kang teh geus pageuh janji jeung siluman moal bisa nyerobah kitu wae minta tulung atuh ka Sema sabab rek nulungan cenah geuning Cek Marti berijeng nunjuk ku jempolna ka Ali Rohman. Ali Rohman nyarengeh sireutik ngarasa bagja Channel Berkah Segara, beda eta channel asli nempok dongeng parobahan Mang Dedi. dina diri Kang Salia jeung pamajikanana. nya Jang nah kudu kumaha atuh Akang teh yeuh lamun nya teh mah Ujang bisa nulungan Akang teh sok bere bolongan nah kudu kumaha Akang teh Kieu Kang gumantung kana paniatan Akang sabab sagala rupa pagawean gumantung kana paniatanana. Sateacana eta cik ayeuna kuring rek naros ka Akang ari Akang hayang salamet atawa hayang cilaka. Nanya kawas ka budak tangtu hayang salamet embung atuh cilaka mah. Alhamdulillah syukur atuh lamun kitu mah Kang. Tinggalkeun pagawean Akang anu matak nyilakakeun kana diri. Sabab Kang moal aya hartina najan hayang salamet oge ari jalan anu disorang matak picilakain mah lir ibarat jalma nu hayang tiis tapi kalahnya kelan seuneu
Tentu kahayang mau laksana. Tah ayeuna kahayang akang teh salamet. Jadi meureun akang teh kudu nincak jalan anu matak salamet. Maksud ujang teh kumaha teh? Ngalilieur teu ngarti akang mah. Kieu Kang. Lamun akang hayang salamet tinggalkeun pagawean anu ayeuna. Jauhan siluman teh. Sabab Lamun akang kekepeun teu gumantung ka siluman. Engkena oge siluman anu jadi tujuan teh. Tantu pangbalikan akang oge ka nagara siluman moal ka Allah. Tah kitu we ayeuna mah Kang. Ti kudu loba pikiran. kek lah. Tapi kumaha lamun siluman amekeun ka akang? Lantaran akang teh geus paheut pasini jeung manehna. Tentu akang teh dinaha-naha jigana bakal cilaka. Ulah sieun Kang. Ulah sieun. No sababna ulah sieun. Lantaran aya pakarang nu ampuh Kang. Pikeun ngalawan siluman. Pikeun ngalawan siluman mah. Asa tekad akang bener-bener hayang ngalepaskeun diri tina kungkuan siluman. Bari jeung aya kahayang diongkok. Hayang menang kariduan ti Allah. Kek. Kumaha carana? Akang kudu getol salat, getol ngajalankeun parentah Allah. Dibarengan ku hate anu buleud, yakin ka Gusti Allah. Pasrahkeun diri akang sakujurna ka anjeunna. Ulah gumantung ka siluman. Kek. Akang mah teu ngarti kana salat-salat teh bisa kana ibadah teh cik. Nah kumaha jeung deui akang teh pan geus kolot saluhur teu ujang. Geus leuir teuing jigana pikeun ibadah. Kang Salia, salah atuh lamun boga pikiran kitu mah. Kang, pikeun ngamimitian ibadah ka Allah teu aya basa leuir teuing. Satungtung aya keneh nyawa jeung umur mah. Sabab lawang tobat muka keneh engab keneh. Ari akang bisa keneh rumingkang mah kajaba lamun akang teh geus nangkarak baeud nunjang ngaler. Tah eta mah memang geus leuir. Ari ayeuna mah akang teh jag-jago ringkas keneh aya keneh umur kalawan pikiran caang. Nah bejeuk make jeung ngerasa leuir. Diajar mah Kang teu kauger ku waktu atawa ku umur. Najan geus cetuk dawuk oge taya salahna. Sabab kewajiban nyiar ilmu ti mimiti gubrag kalam dunya tong nepikeun ka dikubur liang kubur. Ceuk saha make teu geus leuir? Acan Kang, can leuir Kang. Malahan mah akang teh untung. Nah kuring make nyebut untung sabab ku Allah dibere keneh waktu pikeun babalik pikir. Sarta lawang tobat teh muka keneh ulah hangham jeung salempang Kang. Sabab Allah mah lautan hampura. Tah gitu Kang, ulah rek nitik hate Kang. Nya kaharti ari kitu majang. Tapi kumaha atuh terusna tidak akan maluh. Sieun ku siluman teh teu wani ngalawanana. Kumaha carana tah jang cisok bejaan akang. Ceuk Salia rada lumengis lebah dinga mah. Jigana hate Salia ayeuna mah leuleus jeung aya kasieun. Ku siluman teh bener-bener sieun sarta teu hayang patepung deui. Dina hatena timbul rasa kaduhung, geus muhit ka jurig, geus menta-menta ka siluman. Da karasa ku manehna oge. Najan heueuh geus sagaloba, tempona arek make mah hararese sok aya nu ngaharewosan bae. Ngadenge atuh kekecapan ti Saria kitu pok jang Ali Rohman harita. Kang lamunnya tema akan geus boga tekad hayang salamet, akang kudu rajin metakeun akal jeung tareka. Cara anu hadepikeun ngalawanan siluman nyaeta ku jalan ngadeukeutkeun jiwa jeung raga ka Allah Subhanahu wa taala. Asli dongeng Mang Dedi. Kumaha ngadeukeutana? Ari ngadeukeutkeun jiwa raga teh nyatana ku jalan ibadah salat jeung ibadah-ibadah sejenna. Ari ujang kupok dipokli, da akang mah pancam bisa. Diajar tukang. Sabab diajar teh pikeun umat Islam mah wajib hukumna. Da sagarupa oge lamun teu diajar mah moal bisa atuh. Ibadah kudu dibarengan ku ilmu jeung pangabisa. Ilmu moal datang sorangan lamun urang kedul diajar. Jadi ceuk Islam mah Kang, diajar teh wajib. Pikeun sakmuna muslimin muslimat ditambah di ku pelaturan-pelaturan negara urang. Apan program wajib belajar teh keur dihangkeutkeun
keur ditingkatkeun dikudukeun ku pamarentah oge bakat naon bakatku penting-pentingna dina widang diajar tah kumargi kitu Kang sariyu pisan lamun ceuk urang rajin diajar teh sabab naon sabab jumponan kawajiban ceuk agama jeung ceuk nagara pan kitu ceuk Jang Ali Rohman beuki tegas teu asa-asa dina ngomongna sabab asa menang kasemetan hade pikeun ngasupkeun pangaruh hade ka Jang Salia sangkan Salia eling kana diri sangkan Salia sadar kana awak ulah kabawa teuing ku sakaba-kaba ulah kabaud ku hawa nafsu nu akhirna tigebrus ti gurubag kana jurang kahinaan. Salia diperpek ku pepeling jeung penerangan kitu teh ngan semet unggut-unggutan we teu bisa nempas deui ngan aya untungna ku jalan kitu teh jadi leuwih loba papatah anu katangkep ku hatena tak dengan kitu Kang Salia untung akang mah aya nu mere obor dina kayaan poek mongkleng Butaradin tarimakeun Kang Salia ngarah akang teu nyorang jalan salah ngarah tepi kana tujuan anu dipikarido ku Gusti Allah. Tak kuring ge mung ari dibawa kana jalan kitu mah teu hayang loba harta ge ari meunang ngalati suluman mah. Ceuk Nimarti beuki sumanget ngomongna teh. Manehna ngarasa bungah ayeuna mah ku kadatangan Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu teh. Sabab kahiji Rusia salakina kabongkar, kadua bisa nyadarkeun kaayaan salakina nya mudah-mudahan we kaharepna jadi sadar pisan. Nuhun atuh Jang Ali. Akang teh bunga amar bata sutari kitu mah heug atuh akang. Rek diajar ibadah dek deuleman ilmu-ilmu agama anu sakitu jerona. Alhamdulillah ibaratna. Sangkan akang teh bebas tina genggeman siluman. Sarta menang ridho Allah. Tapi kumaha pipetaeun akang ayeuna atuh Jang Ali. Jang Dudu sabab lamun caos anu dibikeun ku akang balik deui mah jigana tangtu siluman teh bakal nagih ka akang tah cik kumaha pijawabeunana jeung kumaha pikeun ngalawanna akang sangkan salamat Jang Ali. Cek Jang Salia ayeuna mah bener-bener daria ngomongna teh dageus hayang bebas tina kungkungan siluman. Atuh Jang Ali Rohman kacida bungaheunana sabab jiga-jigana tujuanana bakal hasil. Barang ngadenge kekecapan Salia kitu pok Jang Ali Rohman. Kang Salia Abdi Yang ulah salempang jeung ulah ceurikan. Anu penting mah aya maksud anu kuat, aya niat anu nyata. Perkara tata jeung cara namah loba. Sarta kuling oge moal cicingeun tangtu sawaktu-waktu ngabantu ka akang pikeun ngahalangan bangsa siluman. Ceuk Jang Ali estuning mata greug-greug keur Salia. Sabab aya nu tanggung jawab. Jadi Ali Rohman teh lain ngan saukur bisa mamatahan hungkul, tapi oge bari jeung wani tanggung jawabna. Nuhun pisan ban kitu mah tuh Jang Ali. Mangga nyangakeun ka Jang Ali nah kada kumaha si akang teh yeuh.
jigana bener-bener akang telah mokot ku dosa naon anu kudu jalankeun ayeuna. Sabab upama teh mah buru-buru ditarekahan mah bisi sakadang siluman gelo teh datang manten. Cek salia gistis sabar hayang geura nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Kang abdi deuk naroskeun ka akang. Ari akang teh sok naon wae di imah teh. Unga malam Salasa jeung Jumaah sok nyuwuh di goa. Nyuguh di goa naon maksudna? Nyadiakeun sasajen sapuratina we sabab kitu pancek amanat akirawit alias kuncen. Tah ti mimiti ayeuna mah Kang ulahnya. Sabab eta teh goreng ari maksudna keur ngondang siluman mah. Ganti ku barang-barang nu kawilang hade. Tundaan surat Yasin atawa tulisan-tulisan suci sejenna. Geun engke ku abdi dibere. Saterusna anu aya patulah patali jeung urusan muhid. Ku akang kudu dieureunnan. Sabab lamun seug akang hayang bebas, kudu ninggalkeun naon rupa kabiasaan. Cik naon bae anu sok dijalankeun ku akang teh. Akang mah mandi tara mani isu. Tara disalin baju kudu bersih. Tara dahar ngeunah jeung tara asup ka leuit. Tak kitu di antara teh jang. Tah ayeuna mah ulah kitu Kang. Malahan mah poe ieu pisan akang teh kudu mandi. Keun kukuring di mandian. Ngarah salira akang bersih tina raged anu matak cilaka. Isuk-isuk kudu daek mandi Kang. Utamana pisan mah subuh, terus wudu sarta salat. Dahar kudu ngeunah ari aya mah. Ngan kudu daek puasa jeung zakat. Ulah hayang ngeunah sorangan atuh Kang. Jeung diulah pedit ka diri pribadi. Sabab harta banda teh paparin ti Gusti Allah keur pibakeun ibadah lain bakal teu puguh. Kang, hirup di alam dunya ngan ukur dahar jeung ngareng hapungkul Kang. Lain kitu unggul tapi boga di kewajiban nu pasti nyaeta ibadah ka Allah. Saterusna Kang, ti mimiti peuting engke akang kudu daek ka masjid. Bari jeung hate sing bersih, sing ikhlas, panteng ka Allah. Tah ku jalan kitu insyaallah Kang. Siluman selemin gemawan yen ngaganggu ka Kang. Nah nya teteh Ujang Buktikeun wengke Kang. Nah kumaha kajadianana. Sabab kuring oge teh bisa nangtukeun da gumantung kana kayakinan hate akang keneh. Ngan yakin ari urang bener-bener sumerah diri ka Allah mah Kang moal gagal. Cukup kumasta istighfar oge siluman masieun Kang. Oh kitu nya Jang Ali. Sabab tebawana panas bikin maranehna. Tapi Jang lamun akang geus bebas ti siluman, kumaha harta banda anu geus aya? Nah bakal leungitan deui atawa Ulah mikiran harta bana Kang cek abdi oge. Sabab numpuk-numpuk harta banda oge eueuh gunana atuh lamun urang teu bisa mawa. Harta banda anu loba bari jeung teu bisa makena bakal jadi mamalaka urang ngajaga di akhir Kang. Mending keneh banda saeutik Kang, asal halal jeung mangpaat. Pasti jadi pitulung pikeun urang. Keun bae ulah sieun miskin. Sabab Gusti Allah teh ngagelarkeun jelema teh Kang, tangtu dibarengan jeung milik rezekina. Asal urangna tawakal bari jeung ikhtiar nyangan syariat nu samistina. Ulah ngadaguan pamere batur we. Kenaon atuh segala loba oge aya nu ti siluman mah Kang. Apaan ku akang ge karasa dengan ngan ukur 2 tahuneun leuwih ti sakitu kudu caos nyawa jelema hiji. Nah ngeunah hirup kitu sangsara teh Kang. Anu mantakeun bae ulah sieun. Harta nu ayeuna aya kumaha jadina we. Nu penting nama sing eling ka Allah berjeng ikhtiar anu wajar. Kan Allah moal ngantep ka umatna anu sabar bari ikhtiar. Najan di alam dunya teh beunghar oge ari takwa jeung mulia mah. Sabab jaga di akhir bakal pinanggih jeung kasanangan anu langgeng Kang. Channel Berkah Segara. Bae miskin Channel di dunya asli dongeng sabab Mandege. aya pentaeun jeung aya injeun. Sedengkeun lamun miskin di akhirat wah aya nu malire Kang. Tah kitu Kang. Cek Jang Ali Rohman bener-bener dinyakeun dina mere pepelingna ka salia. Atuh puguh we Jang salia teh beuki kapangaruhan.
Manehna bener-bener hayang bebas tina genggeman siluman selemin sabab ku manehna ge geus karasa keur senang-senang di alam dunya kurunyong siluman nagih karasana teh estune matak bingung jeung hariwang. Nya kaharti upami kitu mah atuh jang prak atuh geura akalan. Na kudu kumaha akang ayeuna da geus kaharti ayeuna mah moal matak cangcaya. Nuhun Kang. Abdi bingar riwat saking sabab tujuan teh hasil. Ayeuna mah geura sayagikeun wae cai atah sabaskom. Insyaallah ke urang siramkeun kana saira akang di jambannya. Atuh salajengna abdi nadawidi ngiring monok we di bumi akang sawengi ieu mah. Bilih engke aya siluman anu datang. Mangga kitu ge. Teu naon rek di dieu mah najan saminggu suganjang. Jawab Salia beuki dariak naker. Nya nu saterusna badami weh jeung Nimarti pikeun ngajalankeun akal tareka sangkan salamet tina balai. Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu kacida pisan bungaheunana. Sabab dina akhirna mah geuning maksud jeung tujuanna dikaubul ku Gusti Allah. Hate Jang Salia anu bangkerak teuas teh bisa dinir. Sarta boga karep hayang babalik pikir ngomean akhlak jeung kalakuanana. Harita keneh Nyi Marti nyadiakeun cai dina baskom gede pikeun ngamandian salakina sabada ngobrol ngaler ngidul bari jeung barang dahar. Salia diajak ka pancuran ku Jang Ali Rohman di mandian itung-itung bebersih micen ngareged munapal dina dirina bari jeung sakalian nyipuh batina sangkan babadi dina narima pangajaran-pangajaran ibadah anu sah. Kasubri para wareki gancang namangsa alam dina ieu carita. Jang Salia geus nyamandian ku Jang Ali Rohman malahan magis disalinan ku pakaian nu bersih jeung pantes terubat rabet jiga tadi. Aneh ayeuna mah teu aya nu ngaharewos ka Salia teh najan heueuh make baju hade oge tentrem teu aya nu ngahalangan. Mangsa alam harita maju ka asar tonggere treang di sarada mapaesan keayaan alam sore harita di lemur galumpit. Malahan Majang Ali Rohman jeung Kang Dudu katut Salia
geus ngajalankeun kewajiban salat asar berjamaah tiluan we di imahna Salia. Da ka masjid marada anggang tidinya teh. Sanggeus beres ibadah harita ngariung di tepas tiluan. Ari Nyi Marti keur popolah di dapur biasa we ari awewe mah nyadiakeun keur dahar sore cenah. Kumaha karaosna ayeuna naha aya robahna atawa henteu? Sabab ayeuna mah geus diubaran ku Jang Ali ye. Cek Kang Dudu harita ngumitian ngomong. Panon melong ka Salia anu keur nglepus udun. Aya karasana teh asa hampang jeung asa ngemplong hati kuring teh teu balaweng teuing. Asa gede pangharapan jeung jauh amahan rasa. Dasar tadi mah kuring teh atuh asa teu boga tujuan. Keur kitu pok Kang Dudu harita. Kang Salia, salilana teh asa aya nu ngudag-ngudag gue. Cek Salia terang-terangan. Manehna ngebrehkeun kayaan hate jeung pikirna anu memang robah. Nuhun atuh ari kitu mah. Kulan nuhun ari kitu mah. Muga-muga we sing tentrem sing saterusna kitu. Ulah kaganggu deui ku rarasaan anu teu paruguh, Kang. Sabab ayeuna mah geus boga tujuan hirup akang teh sarta geus manggihan jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Kuring milu bunga ka akang sarta milu ngadoakeun ka akang sieun lancar, Kang. Cek Kang Dudu ngomongna daria pisan. Manehna nyaan ngerasa bunga muni asa ngemplong hate teh. Duh nuhun atuh. Yang Dudu kuring ge asa boga badaya anyar muga-muga we paniatan kuring teh sing laksana. Amin. Amin. Kalayan sing aya dina kelancaran tapi kumaha lamun geus kieu Jang Ali? Naon deui tah nu kudu dijalankeun ku akang teh? Urang ngantosan we dugikeun ka wengi Kang. Nah naon nu bakal kajadian? Abdi oge teu tiasa nangtoskeun da teu tiasa neguh. Ngan yakin engke bakal aya nanaon tumali jeung ngalampahan akang waktu keur munjung mujah keur muhid. Mangga kitu ge. Urang sami-sami ngantos we. Nah naon anu bakal kajadian? Kitu eta obrolan nu tiluan. Sadengkeun kaayaan alam harita teh beuki burit bae. Mata poe geus ampir jiga nu antal kena embun-embunan gunung. Tonggere treang di sarada jiga anu meleyankeun ka panon poe anu bakal mulang ka tempat teureurna. Jalma-jalma kadang warga lembur galumpit geus lobah anu marulang ti pagaweanana. Ari barudakna mah rame we arulin di buruan. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Mangsa alam geus ganti. Tina isu kana beurang, tina beurang kana sore, tina sore kaganti ku alam peuting. Mata poe geus nusup ka tukangan gunung ninggalkeun sesa cahaya anu koneng semu beureum hibar beh kulon. Beuki lila beuki ipis tungtuna raketek lep alam poek munikeun kabardong. Teu karasa mangsa alam nyaho-nyaho liwat wanci Isa we. Di imah Salia kacida ti isinana. Padahal mah di tengah imah aya nu ngariung nyatana Jang Ali Rohman jeung Kang Dudu di baturan ku pribumi
bari jeung Darius teu oleh ngobrol jeung ngobrol we sagala diomongkeun. Di barungku barang dahar jajabur saaya-aya. Nyi Marti kacida bungahinana kasemahan ku Jang Ali Rohman teh. Sabab semah nah henteu ngahesekeun boga imah, malah mah kacida nguntungkeunana ari sabab bisa ngajait salakina tina jalan anu kasasar. Barang keur jongjon ngobrol. Burubrag atuh harita. Di para aya ngagubrag, imah karasa ingeung. Sing ngarekot kawas diendagkeun ku lini gede, atuh puguh Jang Salya meni ngarenjag bakat kureuwas. Beungeut katarapias, panon puncelit, sadengkeun Nyi Marti jeung Ali Rohman katut kang dudu ting laliuk atuh kagigir. Sabab di imah teh asa aya nu ngarigi gleumpang. Tapi barang direret las teu aya nanaon. Atuh puguh sararea ge beukeurewas bulu punduk ting puringkak. Nah ya naon ieu teh nya? Naon sababna imah ngariak? Cek Nyi Marti nanya, tapi ting ditujukeun ka saha nanyana teh. Da ari panon mata oleh rada teret ka kenca jeung ka katuhu. Malahan mata tanggahan sagala rupa. Duka teuing atuh ceu. Nah naon teh nya? Aya dini kitu cek Jang Ali kalah malik nanya. Panon melong ka Salya nu ngahuleng jiga nu bingung. Panon melohok, beungeut beuki sepak lir mayit, loba karisi jeung kapaur. Cilaka Jang. Siluman teh datang ka dieu pasti rek nagih janji ka akang. Sabab akang teh mere caos keur taun ieu. Kudu kumaha akang teh Jang Ali? Mangkaning sasajen teh aya, nanaon teh aya. Cek Salya jika nu bingung pisan. Sabab yakin anu datang teh Raja Siluman jeung datangna kawas nu ambek. Nah yakin nu datang teh Raja Siluman kan? Yakin Jang. Sabab unggal datang besok kitu si eta mah. Imah sok ngarekot kawas rek runtuh jeung sok aya nu ngagubrag di para. Kumaha atuh Jang Ali? Ulah sieun Kang. Kumaha? Ulah sieun. Sok we sing raos caliknya. Cek Jang Ali. Bari ku siwal ngodok saku bajuna ngabijeulkeun buku leutik. Kalawan teu loba omong deui terus maca surat Yasin meuni husuk nakaranan. Teu malire kanu araya di dinya mah. Kaayaan di imah Jang Salya jadi keuman. Karasa imah teh geter sarta kadenge anu ting gurudug di para. Lila kulila anu ngagubrag kana palupuh teu jauh di Salya anu keur ngaleper. Sarerea atuh ngarasa reuwas terus ngareret. Barang breh teh ayam monyet muli badag. Cumagu gejina meja beri jeung panon murang ka Salya. Astagfirullahaladzim, nabot ayam monyet wayak ieu Kang tuh. Matana meni bolotot halisna rundatinat. Matak sieun cek Kang Dudu bari burungkut. Terus diukna pindah ngadikeutahan ka Jang Ali Rohman. Anu jongjon we maca surat Yasin teu malire ka sasaha. Duh nyaan geuningan ayam menyo monyet. Nah monyet di mana nya? Cek Salya ge meuni ngajenghok. Kareuwasna beuki nambahan. Sabab biasana mah najan ka ieu mah aya siluman oge tara aya nu ngajirim jiga ayeuna. Tapi nah ari ayeuna muni bungkeulekan nembongan. Jika ngahaja hayang nembongkeun jirim ka Ali Rohman. Kumaha atuh ieu teh berkah segara. Gebahkeun atuh ka Salya. Aduh teu wani Kang. Teu wani Jang. Bisi malikan keun bae antepanan. Kang Salya jeung Kang Dudu ngagibrig sieuneun. Ari Nyi Marti burungkut tapi panon mah melong kata monyet badag. Nu cumagu gue dina meja di tengah imah. Nyi Marti kawas nu hayang sidik kana rupana eta monyet siluman. Anu dipuhit ku salakina malah manehna ngupat jroning hate. Ameu paina Kang Salya terdaek mami, terdaek make baju alus jeung tara daek kaleuyit, tah geuningan munjung ka monyet. Kacida teuing Kang Salya tepikeun katega nyawakeun awak ka siluman. Untung aya nu haat nulungan mere jalan pisalameteun nuhun Gusti. Nuhun ya Allah. Kitu cek hate Nyi Marti. Terus keur nyembah bacaan sabisa-bisa sajeroning hatena mantuan ka Jang Ali Rohman anu nyingar siluman. Sadengkeun eta sakadang monyet katempona panonna burahay beureum. Tayuhna bae amak meureunan ka Salya lantaran geus jalir janji teu nyadiakeun caos keur taun eta. Malahan mah di imahna teu aya nanaon pisan. Eueuh sasajen anu biasa disadiakeun. Atuh matak kacida tetireuna
lantaran eta si monyet teh cungar cengir nembongkeun sihung. Terus nangtung teu beda we jiga jelema. Buntut ngagebelai panjang digugusur. Aya leumpang harita meni egang ngagigeuh. Eta siluman monyet wak-wak wek-wek di sana. Ana pok teh ngomong. Kunaon sia jadi kitu ha? Nyaha betul ingat kana janji sia kaing. Nyaha tu daek ngabagiakeun kedatangan aing. Salia. Nyaha di imah teh panas kieu heuh. Mana manusia keur bawain ka nagara gula. Lamun teu sadia sia sorangan nu bakal dibawa ku aing. Kadenge aya nu ngomong kitu, datangna teh ti monyet anu aya dina meja teh. Tapi bibirna mah ngan ukur katempok ngarenyohan. Teu jiga-jiga nu ngomong. Teu luyu jeung omongan anu bentes jiga jelema. Atuh salia menenga gebrig awakna. Lantaran teu bisa ngajawab, manehna muntang pageuh kana leungeun Jang Ali Rohman. Bari jeung teu oleh ngaleper. Kesan tiis nyorolo maseuhan awak salia. Ari Kang Dudu mantuan babacaan sabisa-bisa pikeun negerkeun hatena. Bari jeung nyingkahkeun siluman monyet. Tapi boro-boro ning babacaan Kang Dudu mah. Najan Ali Rohman oge jiga teu teurak ka eta siluman teh. Salia. Kunaon ngajajog wae ha? Jawab. Kadenge deui aya anu ngomong nyentak ka salia. Minta jawaban. Tapi salia teu wani ngajawab sakemek-kemek acan. Sabab kalah ngagibrig bakat usieun. Malah saria oge teu aya anu wani nembalan. Jongjon we babacaan pikeun nyinglar eta siluman. Lila kulila jikana bae siluman monyet teh jengkeleun. Terus ngaranggahkeun dua leungeunna anu ranggoas. Matana buria buncelik jeung semu beureum. Jlung atuh luncat deuk ngarontok ka salia. Kalayang. Jurait gebut. Eta monyet ngegebut kana ubin. Jerit aya nu ngoceak mata kuatir. Teu beda we kawah jelema anu dibabuk lebah huluna. Cenah kitu ngajeritna teh. Terus eta si monyet teh adu glajer berjeng gegerungan. Tapi waktu ngarontok ka salia teh kungsi tepi kalah geblug ngajurali terus ragrag. Lantaran asa aya nu ngahalangan ku pager ipis anu perbawana panas ting haream. Puguh we kaayaan kalah beuki geuman. Kang Dudu jeung salia katut nimarti colohok. Pedah waktu cukup mangsanya kapan cari ya carita urang tunda kumaha atuh lajengna insyaallah dinten enjing dina mangsa tur acarana sarua mangde baris neruskeun baris maluruh bagian anu ka-30. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.